Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sugeuning puji sinateng syukur kasanggakeun ka Gusti anu Maha Suci kalayanan widi mantena urang tiasa riung mungriung pomprok pejongkok tehilap salawat milah kasalawasna kasanggakeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap kasanggakeun ka para sahabatna keluargina dugi tehilap kasakeun ka para sahabatna ka para sahabat keluargina dugi ka urang sadayana salaku umatna, amin. Rencangan sadayana dinten ayeuna abdi ieu bade nyarios sakedap bade ngeunaan pentingna ngajaga jasa kesehatan mental di sekolah. Kesehatan mental teh penting, sangkan orang tiasa diajar keayaan tenang, mikir jernih, sareng ngarasa bagja. Di sekolah sok aya tugas ulangan atanapi masalah jeung rencangan anu tiasa nyebabkeun stres. Kukituna urang kudu bisa ngatur waktos, istirahat anu cekap, sareng ulah sieun nyarita ka guru atanapi babaturan lamun aya masalah. Hayu urang bebarengan ngajieun sakola janten tempat anu aman sareng pigabetaheun. Sakitu ti abi hatur nuhun atos nyempetkeun waktos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.